bisa dipakai dua waktu kajen teuing teu batal. Nah, dua kali lima datang kudu teu tayamum deui. Hiji tah desa ayeuna sabab meunang tayamum teh rek di kampung urang, rek di imah, rek di luar keur waktu nyaba di mana eueuh cai sok silahkan tayamum. Tayamum beda jeung wudu. Ari wudu mah ngubah beungeut terus ngubah leungeun dua terus ngubah jeli terus ngusap sirah terus ngubah suku dua. Ari tayamum mah cukup ngusap beungeut jeung ngusap leungeun. Lain ayeuna tayamum si taneuh diaurkeun kos cai kana beungeut lain. Nah, tayamum leungeun dik anak taneuhkeun cabak taneuh geus dicabak kebruk-kebruk usap beungeut nawaitu tayamum pardon lillahi ta'ala sejak kaula tayamum pardon karena Allah taala. Beres usap leungeun sae usap beungeut sakali nyokot deui neundeun deui leungeun kana taneuh deundeunkeun kebrukkeun usapkeun kana leungeun atuh usapkeun kana leungeun usapkeun belah kenca lain belah kaki kana kenca geus cukup sakali saka beres disebutna di tayamum tanu kos ayeuna cai kana beungeutkeun diaurkeun kana leungeun lain timbang dicabak doang leungeun dikepruk-kepruk yang penting eta dampal leungeun nyabak kana taneuh eta disebut tayamum.